Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih di surat Yunus ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala jeung inget, hartosna kudu inget anjeun kabeh. Inna sanyana lillahi ari eta milik Allah. Naon milik Allah sadayana ma pis samawati, naon perkara anu aya di pirang-pirang langit. Tegesna gugusan bintang, tata surya, bulan bintang anu gemerlap, sadayana eta teh diurus diatur ku Gusti Allah, kalian eta teh milik Allah. Wal ardi jeung naon perkara anu aya di muka bumi, sadayana oge milik Allah. Aya di muka bumi teh tegasna samarot, bubuahan anu benten-benten rasana, jeung anu aya di perut bumi tangtosna, termasuk besi, nikel, baja, timah jeung sajabana, eta sadayana teh milik Allah, bakal dikembalikeun deui ka Allah. Ala jeung kudu inget anjeun kabeh, inna sanyana wa'da ari janji Allahi Gusti Allah, hakun eta teh bener bakal ayana. Contona naon janji Allah teh? Sorgana Allah, narakana Allah, alam barzah, padang mahsyar, sirat jeung hisaban, sadayana eta janji Allah hakon pasti bener ayana. Walakinna jeung tatapina aksarohum kalolobaanana itu jalma-jalma layak lamuna teu nyarahoeun, teu arapaleun, teu hayang apa kana eta perkara. Sehingga seueur jalma anu kasasar margi teu apa kana perkara kebenaran ti Allah. Huwa ari itu Gusti Allah, yuhyi anu ngahirupkeun Allah, anu ngahirupan Allah. Ngahirupan naon? Lahir batin urang teh dihirupkeun teh ku Allah. Tingawitan urang di perut ibu duwi ka ngagubrag, duwi ka engke dihirupan deui ku Allah. Wa yumitu jeung nu ngamaotkeun, saha nu ngamaotan? Allahu Gusti Allah. Jadi maot hirup oge sadayana ti Gusti Allah, urang mah teu daya teu upaya. Ngan Allah maparasihan ilham, tegasna fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, eta mah pilihan. Jadi Allah maparinan fujuraha ka jalan anu awon, wa taqwaha jeung anu sae, eta pilihan urang. Wa ilaihi jeung ukur ka Allah wungkul, turja'una maneh kabeh bakal dibalikeun. Dibalikeun dihisab ka Gusti Allah. Naon? Amal jeung dosa anu ku urang di dunia diperbuat, turja'una bakal dikembalikan, dihisab di sisi Allah. Saterusna, ya ayyuhan nasu, hai sakabeh jalma-jalma, qad ja'atkum sanyana geus datang ka anjeun kabeh, naon mauizatun tegasna pelajaran atawa papatah, hartina Quran. Mir rabbikum ti pangeran anjeun. Quran teh papatah jeung pelajaran. Naon deui? Wasyifaun jeung eta teh jadi obat penyembuh Quran teh. Lima fi suduri dina pirang-pirang naon anu aya dina jero dada anjeun. Tegasna hate iri, becit, jai, kaniaya, ujub, ria, takabur, sadayana ge bisa sembuh, bisa diubaran ku naon? Ku ngaos Quran. Naon di Quran teh? Eta teh wahuda jeung eta teh pituduh atawa hidayah, warahmatu jeung eta Quran teh rahmah lil mukminina pikeun jalma-jalma nu iman. Anu teu iman mah henteu. Da anu iman unggul anu kenging rahmah, hidayah, penyembuh sareng papatah teh. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad, saur Allah,
bifadlillahi kalayan fadilah Allah atawa karunia Allah, wa birahmatihi jeung kalayan rahmatna Allah, pabidzalika ku eta rahmat jeung fadilah teh fal yafrahu mangka kudu barungah anjeun kabeh. Sabab naon huwa khairun eta teh leuwih alus mimma yajmaun tina naon perkara harta benda yajmauna anu ku anjeun kabeh dikumpul-kumpulkeun. Jadi dikumpulkeun oge ari teu dianggo sedekah, teu dianggo jariah, teu dipasihkeun ke bagian fakir miskin atawa yatim piatu. Mustahik anu tos ditangtuskeun teu aya hartosna. Janten harta benda oge tiasa kacanak uih kajaba kedah diinfakkeun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Barakallahu li walakum dina dinten ieu dinten Selasa, mugi urang sadayana dipaparin kesehatan, bidoana abdi rada mareuh kirang sehat, nadapi doa ti sadayana wargi sing diengal damangkeun kalayan aya dina barakallahu li walakum. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.